Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu ari anu kalimana tina pirang-pirang rukun salat anu 17 ar-ruku'u eta teh ruku bi ayyan haniyah kurekaan yen dongko itu jalma anu nangtung bihaitsu tanalu kalawan sakira-kirakeuna atawa ngeupel naon rohatahu dua dampaleungeuna itu jalma anu nangtung rukbataihi kana dua tuurna itu jalma anu nangtung as-sadisu jadi as-sadisu ari anu kagenepna at-tumaninatu eta tumanina fihi dina itu ruku biqadri subhanallahi kalawan saukuran maca subhanallah. Tos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Hancana kitab Sulamut Taufiq halaman 30 ngalogatna kantun al-khamisu ar-ruku'u. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu ari anu kalimana tina pirang-pirang rukun salat anu 17 ar-ruku'u eta teh ruku bi ayyan haniya kurekaan yen dongko itu jalma anu nangtung bihaitsu tanalu kalawan sakira-kirakeuna atawa ngeupel naon rohatahu dua dampaleungeuna itu jalma anu nangtung rukbataihi kana dua tuurna itu jalma anu nangtung as-sadisu jadi as-sadisu ari anu kagenepna at-tumaninatu eta tumanina fihi dina itu ruku biqadri subhanallahi kalawan saukuran maca subhanallah. Terus kantun halaman 82 ya. Kagenep puluh miskina seorangna saembutna kantun atawana eta sahajalma. Oh. Nah. Sahajalma ngaruksakna puasa nu sapoena dina bulan Ramadana tiba kamurahanana dina bukana jalmana ngaruksakna kujimana tah eta misti dosana jeung misti kudu qodona kodo pada hari kana bada poe lebarana rejeng wajib kiparatna kaya kiparat ziharna ngamerdekakeun abidna nu iman teu cacadna lamun teu kadugana puasa dua bulana
kaulan terus-terusan henteu menang dieureunnan atawana kaheuletan mun kaheuleut dibalikan lamun teu kadugana wajib mere dahareunana kagenep puluh miskina saurangna saemudena hareudang tasnya hah? Oh iya kene oh sami ieu mah ieu abi mah namanya teh macan nu ujung ieu sami ya samudna nya sarua oh jadi tamat abi mah macan nu ujung urang mah oh berarti sami ya keun lah kacetak eta dua kali nya kacetakna tos Bismillahirrahmanirrahim kamari teh irahanya acan beres dina masalah syarat maca Fatihah kantu nomor salapana anggap we nu kamari mah tos katalarnya tos kapaham nomor kasalapana da 11 teh ya kamari teh wattasi'u adamus shorifi nomor kasalapana teh henteu malengos keur maca Fatihah malengos kumaha ari malengos teh nu biasa kieu lain nya maksudna kumaha sapertikeun kieu malengos teh falau atosa pahamidallaha ta'ala lam yasihha albina'u alaihi walazimahu istinafuha kan lamun bersin teh sok maca naon sok maca naon lamun bersin baca astagfirullah biasa di dia mah aya center teu cenah ieu Mas ya mun hurung pareumandai nya tos tingali ka dieu lamun urang bersin ari lampu nu di tukang teh pangna di pareuman teh serap namina teh backlight keneh lah moal artinya tah lamun urang bersin kan sok maca naon alhamdulillah contoh keur maca Fatihah keur salatnya kan refleksnya mun haji bersin teh
naon we nya ngan lamun dicaliwurakeun mangan batalnya ieu mah bersin sora bersin anu murni sok aya pan bersin teh nu dicaliwurakeun ning sok beda nya lain hacih lain tah ieu mah lamun bersin biasa kan lamun bersin teh urang teh sok refleks alhamdulillah sawarehna nya aya nu tara gitu tah ieu keur salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ngesek bersin ya ihdinas siratal mustaqim haji contohna teh contohnya da moal kitu bersin mah moalnya nepi ka peureum-peureum nih kan ari bersin mah si panon teh katutupnya ngonci sagala sanes panon wungkul mantak secara adat moal aya anu bersin panonna muka atau angkewe cobaan mun bersin panon urang muka atau nutupnya lamun bersin secara teori panon teh nutup bahkan sanes panon wungkulnya sadayana eureun nya eta teh haji tuluy urang teh refleks alhamdulillah cek nu gigireun komo yarhamukallah yahdikumul eta mah ulahnya tah lamun keur bersin tuluy urang teh naon maca alhamdulillah ta eta teh diitungna teh malengos ya dina Fatihah mah kumaha lamun kajadianana sapertikeun kitu keur maca Fatihah geus nepi ka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tuluy kalah bersin tuluy nyebut alhamdulillah piraku danya keur salat haji teh moal gitu nya tapi alhamdulillah lah komo ari geus karolot mah ieu nyontohanana geus di tengahnya maka lam yasiha albina'u alaihi maka tuluyanana eta Fatihah dianggap teu dibaca contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haji alhamdulillahirabbil alamin cek urang teh tuluy cek urang teh ihdinas siratal mustaqim kalah dituluykeun ka ditu maka ku dituluykeunana katungtung ya ku dituluykeunana katungtung anu memeh bersin eta teh teu dianggap maca kudu kumaha atuh walazimahu istinapuha maka Fatihahna kudu balikan deui kumaha lamun teu maca alhamdulillah eta mah tuluykeun we nya ngan ieu mah lamun maca haji alhamdulillahirabbil alamin tah maka Fatihahna balikan deui ngan lamun teu maca alhamdulillah mah haji wungkul tah eta mah mangga kantun diteraskeun lamun bersina mantak aman kana badannya kan ari hacihna komo anu tuluy-tuluy mah haji ieu dekat eneuk-eneukannya bari di kieu haji eta mah batalnya sabab gerakanana geus kumaha tah seueur leuwih tina 3 komo bersin haji eta mah batalnya ieu mah bersin biasa haji alhamdulillah balikan deui Fatihahna ngan lamun teu maca alhamdulillah mangga kantun diteraskeun terus terus wal asyiru nomor ka-10 nanya eta isma'uhu nafsahu li jami'i hurufiha ingkana sahihas sam'i wala mani'a pikeun anu dadanguanana masih normal jika urang normal teu normalnya batur keur ngaguasi paharewosan ge bisa dikieukeun ka kuping eta teh nya berarti normal ya orang mah pikeun jalma anu normal dadanguanana ieu sakabeh huruf Fatihah kedah ka kuping kunu macana berarti minimal gitu nya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin
Tah kedah ka kuping ya. Lamun dadanguanana masih normal. Ari kitu mah geus teu normal. Teu ka kuping malahan sakapeungnya panggero batur ge. Ka mana man cager tah kan teu nyambung eta mah nya. Tah ari eta mah masing teu ka kuping oge teu sawios nya. Ieu mah keur anu dadanguanana masih keneh normal. Ieu bacaan Fatihah kedah ka kuping kunu macana. Naon anu ka kuping teh sakabeh hurufna ya. Berarti kumaha? Nya minimal anu tadi Bismillahirrahmanirrahim. Henteu kitu oge nya. Ieu mah tariksa teh kana ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Sing jelas alhamdulillahirabbil alamin. Berarti teu cukup kieu. Sanajan tariknya Malik yaumiddin. Tah eta teh teu cukup. Naon sababna? Sabab dina huruf teh aya nu kudu berjalan napas, aya nu kudu katahan napas. Lamun ku urang dibaca nama ke angin wungkul, otomatis si huruf teh jadi berjalan napas kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atawa masing di mamausan kan. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu. Tah eta teh teu cukupnya. Tapi kedah ka kuping. Kulantaran kudu ka kuping, kedah ngangge sora, teu cekap ngangge napas wungkul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asal ka kuping we ku nyaliranya, da ari kieu mah ka kuping tidinya ge nya. Henteu kitu oge gitu. Minimal ka kuping ku nyalira lamun dadanguanana masih keneh normal. Oge wala mania teu aya anu nyegah anu ngaganggu kana eta dadanguan. Sapertikeun mana? Sora mesin heler atawa sora naon ari palidna cai di walungan teh? Sora cai di walungan kan tariknya eta cai teh urang salat dina batu sisi walungan di tengah sopnya aya mah batuna. Tah, maka di dinya mah masing teu ka kuping oge, nu penting urang tos berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngan teu ka kuping ku urang teh gara-gara gandeng. Tah eta mah teu sawiosnya. Ngan tetep usahakeun sing aya soraan. Sabab ari Fatihah mah rukun qauli. Rukun anu kudu dibaca. Jadi rukunna teh kudu aya bacaanana kudu ka kuping. Wajib benten sareng doa iftitah eta mah sunat. Benten sareng bacaan ruku engke dipayun subhana rabbiyal a'la eta mah sunat. Boro-boro macana mamaeusan dalah masing teu dibaca ge ke ruku tungkul we wungkulnya. Jadi ngan sakalieun dina Fatihah mah kudu dibaca Fatihahna bari hurufna ka kuping kunu macana dengan syarat dadanguanana masih keneh normal sareng teu aya anu nyegah, teu aya sora tarik di baturnya ti walungan tina pabrik atawa barudak gandeng. Ah naon we sora nama atawa sora kipas ning sok tarik sora kipas. Hek teu ka kuping bacaan urang teh teu sawios eta mah. Jadi kedah ka kuping kunu macana. Tras 11 wal hadi asyara nomor ka-11na nyaeta iqa'uha bi jami'i hurufiha ba'dal qiyamil wajibi. Ieu Fatihah dibacana kudu dina kaayaan nangtung. Ari dina rakaat kahiji mah pasti Fatihah teh dibacana dina keur nangtung. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Anggap we nangtung ieu teh nya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pasti bacaan Fatihah teh dina keur nangtungnya. Ngan lamun sabada diuk atawa sabada sujudnya dina rakaat kadua berarti kadua katilu kaopat. Perhatikan ieu.
contohnya nya rek tas atahiyat atawa henteu nya tas sujud Allahu akbar can ge ajeg nya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah tah ieu teh teu kenging nya tapi tungguan heula nangtungna sing ajeg teu kenging Allahu akbar tah kieu Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah termasuk dina rakaat katilu atawa kaopat lamun dina salat Isya kan maca Fatihah teu maca surahnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahu akbar kan eta geus rada rek dongkonya waladdallin komo kieu mah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahu akbar tang kabawa dongko eta oge sami teu kenging tapi Fatihah teh kurangna kudu dina posisi nangtung lamun tos dongko sina nangtung heula nembe bismillahirrahmanirrahim lamun waladolin urang ulah waka ruku tapi waladolin tah nembe Allahu akbar jadi Fatihah teh kudu dina kaayaan nangtung pikeun anu salatna bari nangtung ari nu diuk nya dina kaayaan diuk ulah waka dongko eta oge sami nya kan orang masuk terkadang komo lamun tinggalin atau dina taraweh nih di ameng waladolin Allahu akbar tah ngameng Fatihah kana ruku tah eta teh teu dianggap maca Fatihahna lamun teu dianggap maca Fatihahna salatna teu sah kumaha cenah nu geus ari teu apal mah bari sok ngaji dihampura ngan lamun teu apal bari tara ngaji mah nya teh dihampura eta mah nya tos eta nomor ka-11 titik beres maca Fatihah engke aya pasunatanana aya teh di payun ke labis teh aya Allahumma tayanya sabada maca Fatihah urang teh disunatkeun maca naon amin ya rek berjamaah atawa henteu urang teh disunatkeun maca amin osok urang maca amin sabada Fatihah osok lamun keur nyalira osok maca Fatihah osoknya sunnah eta teh tah sunnah bahkan sok aya nu nambahan memeh amin teh naon Robbi firli aya nu sok ngange wali walidayya amin Robbi firli wali walidayya amin mangga eta oge sami masih keneh sunnah rek ditambahan deui mangha nya doa ibu Rama Robbi firli wali walidayya warhamu kama rabbayani shaghira amin ari kaburu mah ya. Ari kaburu mah sunnah eta teh sunnat maca amin teh keur lamun berjamaah keur makmum oge keur imam oge sami henteu kena-kena imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin mah bagian makmum euy amin cek makmum teh ari imamna repeh henteu batal mah ngan imam ge sami maca amin teh sunnat ngan lamun keur berjamaah mah nu sunnat maca Robbi firli teh imam ya ari si makmum kan keur maca naon can macana naon ya kan makmum maca Fatihahna teh sabada naon sabada amin ya rek maca Robbi firli di mana kan imam heula siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Robbi firli cek imam teh anu sok make Robbi firli nya Robbi firli walidayya
amin. Keur makmum mah teu aya kasunatan maca naon? Robbi firli da maca Fatihahna oge encan. Ngan amin mah keur makmum keur imam sunatnya. Bahkan di tetangga kampung mah sanes robbi firli tapi robbi firlana moal disebutkeun nya kampung mana-mana nama kantos sababaraha kali berjamaah maghrib di kampung sebelah besok ulin wae nya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana. Tah kitu imam teh dugi kadinya tarikna teh terus cek jamaahna teh amin. Kenging kitu kenging ngan pedah teu sunat nya. Kenging ngan teu sunat. Naon teu sunat teh? Robik firli digentos ku robik firlana. Pedah lobaan nya, pedah lobaan robik firlana teu sunat eta teh. Naon sababna? Sabab amin sanes ngaminan robik firli tapi amin teh sunat pedah maca Fatihah. Darek maca robik firli atawa henteu oge imam naon sunat maca naon amin. Rek maca robik firli atawa henteu anger we amin mah kumaha sunat. Atuh amin teh sanes ngaminan robik firli atawa robik firlana. Jadi bisi engke berjamaah di mana we nya bisi heg aya waladdallin Rabbighfir lana. Tah kitu sarana teh kahiji teu sunat nya. Ari di dieu mah ada tara nya. Jadi meureun kakarang nguping ngan bisi di mana berjamaahnya. Kahiji teu sunat Rabbighfir lana teh. Nu kadua aya salah. Naon salahna? Sabada waladdallin kana Rabbighfir li napasna henteu diganti. Bari waladdallin nuna disukunkeun ongkoh diwaqofkeun tapi diwasolkeun waladdallin Rabbighfir lana. Kan napasna henteu diganti. Ari napas teu diganti teh ngaranna wasol. Ari wasol baris tungtung kudu kumaha? Kudu aya dina arek nage lain arek dina bade nage kieu meureun ieu mah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin narobig. Jadi narobig nya naon sababna? Sabab diwasolkeun dina bade nage ngan tetep ari sae nama waladdallin ganti napasna Rabbighfir lana. Lamun bade Rabbighfir lana atawa Rabbighfir li wali walidayya amin. Dah eta mah mangga nya bade Rabbighfir lana oge ngan Rabbighfir lana teu sunat nya. Teu sunat. Anu sunat dina salat mah ngan saukur dina maca kunut eta ge lamun jadi imam. Keur ngimaman ya subuh Allahumma hdina fi man hadait. Sunat Allahumma hdina. Urang mah sok kararagok Allahumma hdina mah ceuk imam teh nya Allahumma hdini fi man hadait. Mangga eta oge nya teu matak jadi batal. Ngan sunat didinya mah Allahumma dina. Tos. Jadi sami wae nya sami wae jiga naon jiga doa ibu Rama nantilah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Lamun jang saurang eta secara lapadnya. Lamun jang lobaan Allahumma gfir lana dzunubana piraku jadi dzunubana
wali-walidina ya. Wali-walidina pan seueuran ya. Teu ngarti deui ilmu sorobna nya urang mah. Teras warhamhum kan seueuran orang tua nage nya. Kama robbauna kan seueuran sigoro lamun bade mempermasalahkeun lafad ya. Dina buktos nama bade kukumaha oge tetep kabagean henteu pedah kieu ceuk imam teh Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamu kama rabbayani shogiro ceuk nu ditukang teh. Nah hajang sorangan henteu mere ka urang moal diaminan tah henteu kitu nya tetep ngawe aminan urang oge tetep kabagean eta pami Allahumma gfirli cenah bade Allahumma gfir lana ami semangat naon makmum ngaminanana mangga Allahumma ya Allah igfir muga ngahampura Gusti lana ka urang sadayana berarti seueuran ieu urangna teh wali-walidina sareng ka ibu rama urang sadayana warham sareng muga ngarohmat atawa naon mikawelas Gusti hum ka itu ibu rama lobaan ibu ramana teh berarti nya kama robbaya naon kama robbauna jadi salah kama sapertikeun perkara robbauna anu parantos mikanya Gusti ka ibna enon ngurus ya non ngurus kama robbau anan sapertikeun perkara robbau anu parantos ngurus ibu ramana duaan tawa seueuran pan urang nage seueuran cek tadinya sigoron dina waktu alit bade robayana mangga nya da ceuk tadi ge ari masalah lapad mah teu jadi masalah ngan lamun rek ningali tina segi lapad kudu sesuai berarti robbauna kan kieu robbaya robbau robbaya robbaina robayana robayani robbauna robbayina robbayani robbabnani tah eta naon tas kiasanana ya pode sakapeung ya tadi ingat-ingat dah nah, jadi doa mah mangga kumaha wae oge nya bade robayana mangga bade robauna mangga bade robayani mangga nu penting keur urang sebagai makmumah kumaha ge amin piraku imam nipu doanya kebina-bina teuing aminan we tah sawihan deui pasunatan sabada maca Fatihah teh maca amin anapun samemeh amin bade robbi firli mangga bade robbi firlana oge mangga ngan henteu sunnatnya istilahna teh henteu sunnat teh sami-sami keneh titik ayeuna bade berjamaah teh taya lanjut salit teh ya mah tuh al khamisu nomor kalimana tina rukun salat anu 17 teh arruku eta ruku terang orang ruku terang da osok salatnya wa yastamilu ala arba'i paroido ari ruku teh ngurung kana 4 kaparduan ahaduha musawwarun hiji disurahkeun ari musawwarun teh artina mah digambarkeun carana
bi ayyan haniya ay al qaimu al mu'tadilu al khalqati ma'a qudratihi alal inhina isorpi. Ceuk urang mah jalma anu ruku teh carana lamun keur nangtung dongko nya, dongko sakumaha yeuh dongkona anu afdol, urang mah hayang wae nu afdol. Kumaha afdolna ari dipigawe tara nya keun minimal apal atunya. Dongko nya kewan peragakeun nya. Tuluy bihaitsu tanalu rohatahu aibatina kafaihi rukbataihi kusakira-kira ngarawat keuna newak naon bahasa namanya dua dampal leungeun, lamun nu leungeunna dua berarti nya jeung nu aya dampalan kafaihi rukbataihi kana dua dengkul. Dengkul teh naon? Tuur dirangem cek urang mah nya. Tulikeun heula ailau aroda alqaimu wad'ahuma lamun mah ngamaksud itu anu nangtung teh kana nyimpen itu rohatah palatakpi al asobi gambarkeun hiji-hiji. Keun we geus arapal ge nya. Ruku teh urang teh keur nangtung posisi teh. Dongko. Sakumaha dongkona? Sakira-kira ieu dua dampal keuna dua dampal tampah keuna kana naon eung? Kana dua tuur. Ieu berarti nya sakieu merenya. Sakieu. Kumaca nyeri cangkeng tangkelan nu nyeri cangkeng malah sakuatna nya ieu mah nu sehat heula. Kieu sakira-kira ieu dua dampal teh nyapaknya ngarangeum natuur kieu. Kumaha sirahna sae upami ningali tempat sujud mun kieu kumaha mangga teu batal henteu nya teu batal ngan beureun pi omongan batur kitu tah. Nu biasa we urang mah nya. Satuluyna mana palatakbi al asobi teu cukup nu antalna teh ngan ramona wungkul. Ieu ramo Allahu akbar. Kieu tah. Allah dicomot ya. Sok aya ruku kieu moal beureunya. Moal Allahu akbar. Ulah gitu mah. Tapi kudu Allahu akbar. Nu biasa we nya, nu biasa. Kosok urang mah nya. Tulikeun. Ieu mah keur ngakurkeun ya. 2 opat gambaran kan cik tadi teh. 2 ilam yakdir alal inhinai lamun mah teu kaduga teu kuat jalma anu salat nu nangtung teh alal inhinai kana dongko asorpi anu tulen dongko anu jiga bieu nya lamun teu kuat kumaha yeuh liwajin karena aya ka nyeri cangkeng nyeri tongong nyeri naon we nya panyakitna mah illa bimuinin lahu alaihi kajaba kuatna teh lamun ditulungan batur dipangdongkokeun dipangnyekelankeun urang kajian teh salatnya ari teh kuat mah dasar ngebluk au bi timadin atawa kalawan bari neken bari nyarande ala sayin kana hiji perkara au bi ayyan haniya ala sikihi al aimani awil aisari lazimahu dzalika al inau ilal hadil madhkuri kieu tuh saya kaharto ruku mah kuat tapi kudu dibantuan batur lamun sorangan mah Allah
Allahu Akbar. Kadang lamun dikieukeun teh dijengkang ka hareup atawa dijengkang mah ka tukangnya. Salah berarti dijolong-jolong ka hareup. Yalah ieu teh da grogi henteu ya teh padahal. Atawa kuat ruku mah kan kudu bari nyarane da sok dijengkang ka tukang. Neangan jajalan teh pang tukangna nu ada kana naon? Nah tembok kudu ditu ya. Supaya naon? Supaya mun keur ruku teh Allahu Akbar. Katahan bujur teh. Atawa sok dengdek wae kagigir, neangan digigir. Tah ieu Allahu Akbar supaya naon? Supaya henteu bru atawa mun belah kenca sarua. Tah maka lamun kaayaanana kitu teh kumaha? Butuh nu bieu nya, butuh panyarandean, butuh kagigir, butuh kamana deui? Butuh panyekelan seperti kan kieu. Butuh panyekelan berarti salatna teh digigir. Allahu Akbar. Geuning eta teh duanana. Kapan muntang ieu mah lamun kieu mah teu jungkel nya. Ieu mah ngaranna ge naon? Udzur. Ari udzur teh lain udur gering heueuh nya. Jadi aya halangan gitu. Lamun rukuna hese kajaba minta bantuan mereka jelema nya ari aya manu daekeun panyekelankeun jiga pun bapak rek ruku ceklan rek sujud ceklan rek nangtung diangkat eta teh wajibnya lamun masih keneh kuat ngan ari teu kuat mah kumaha deui aing ngaranna ge teu kuat ngan lamun teh mah ruku sok dijengkang, sok ditukang, sanajan dihareup masih kene kosong jajaran teu naon. Sok digigir daripada ayeuna rukuna teu bisa gitu tah. Tah, jadi anu rukuna nyeri tapi bisa lamun dibantuan ku alat atawa dibantuan bari muntang bari nyarane maka lazimahu mangga kikituan teh nya. Kikituan teh kumaha? Nya kikituan teh bari nyarane, bari muntang. Da ari muntang kanu gigireun maka lah pakrumpuy kabeh urangnya kagigir. Heeh. Tah. Dua teh gambaranana teh. 3. Berarti eta mah masih kuat keneh dongko teh nya. Kuat dongkona mah ngan kudu dibantuan batur atawa dibantuan alat. 3. Wasali suha nomor katiluna in ajaza anil inhinai apes ieu mah teu bisaeun dongko-dongko acan tapi masih keneh bisa nangtung ari kolot aki-aki mah teu bisa nangtung dongko wae nya tah ieu mah teu bisa dongko au naon ieu teh auma'a hina idzin bibasorihi min qiyamin wa nawa biqalbihi bidzalikal ima ar-ruku'a. Lamun teh mah nangtung mah bisa ngan teu bisa dongko. Komo lamun teu bisa sujud mah nya kan aya jalma teh nangtung bisa sujud bisa ngan ruku teu bisa tah maka pikeun anu teu kuat ruku ngan nangtung masih kuat tiasa isarah kunaon isarahna kupanon Allahu Akbar berarti ke ruku ya teh ya sami Allahu liman hamidah tinggal di panonna ya dikan deui waladhdallin amin kita maca surahnya ruku Allahu Akbar berarti itu ruku ya sami Allahu liman hamidah bentar deui ya lamun teu bisa ruku lamun teu bisa dongko lain teu bisa ruku da bieu ge ruku eta teh bari dina hate diniatan ku ngiceupna urang teh ku isarahna urang teh ruku beureun dina hate mah dibayangkeun nya Allahu Akbar dibayangkeun teh kieu nya kan teu kuat we kitu urangna Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah
bahkan lamun teu bisa dongko pisan mah jeung sujudna ge kunaon ku panon isarah kumaha bedana isarah ruku jeung sujud Meletet. isarahna sami nya henteu kieu henteu ruku mah ada dongkona ge saeutik Allahu akbar ngaletet keur hayam sami Allahu liman hamidah ari sujud mah dihandap Allahu akbar kudu ngadieukeun bisa henteu nya isarahna mah sami rek ruku rek sujud sakitu we berarti kieu rek ruku ya Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar sujud ya Allahu akbar sami liman hamidah Allahu akbar sujud ya berarti Allahu akbar nangtung berarti si eta mah salatna nangtung unggulnya salatna nangtung unggul dan nangtung teh wajib pikeun anu kaduga ari naon Kata dia sama betul. Tapi hari urang mah ari geus teu kaduga kitu mah kajeun teuing naon kajeun teu salat dasar tah engke mah bisi ari nangtung kuat ari naon ari diuk teu kuat tah tiasa ngangge isarah ngan isarah antara ruku jeung sujud sami henteu isarah ruku peureum hayam ari sujud mah peureum ti kekereteng pedah dihandap henteu nya isarah nama sami ieu we biasa peureum biasa nu penting dina hate diniatan yeuh ieu teh keur naon keur ruku yeuh ieu teh keur naon keur i'tidal bari babacaan ari kuat keneh mah eta gambaran kasabaraha katilu hiji deui terakhir warabi'uha gambaran kaopatna eta allayaksida bihuwiyihi min qiyamihi goiror ruku'i pain kosoda bihuwiyihi goirohu kaan hawa li akhdi syai'in au wad'ihi au islahihi batolat li ziyadatihi fi'lan min jinsi af'aliha nomor kaopat tujuan dongkokna teh kudu tujuan ruku ulah tujuan sejen ulah kieu surat atawa walam yakul lahu kufuwan ahad keur nyebut ahad teh HP dihandap ting aya WA rek urang teh turun rek pencet di saha Allahu akbar di dieu di Serang sahingga turun urang teh niat rek naon rek nempo WA atawa keur salat we ti keur nangtung teh itu naonnya dina tungtung sajadah jika teh caca tapi jika geusik tah engke ditempo ke ruku Allahu akbar tekenging eta teh tekenging kuturuna teh kudu niat ruku ulah niat ningali atawa pigawe naon pagawean sejen jiga ningali HP atawa ningali naon we anu keur nangtung mah itu teh samar-samar naon nya dihandap teh engke tempo ke ruku Allahu akbar sanajan teu eulegegan teu kenging eta teh lamun murni tujuanana eta maka batal eta teh urang lamun dongko rek ruku tujuanana rek naon rek ruku osok urang tujuanana ningali teh cak-cak tara nging ya tujuanana ruku ari ke ruku mah teu kenging ngangge tujuan sejen ta eta dina ruku opat gambaran jadi kesimpulanana ruku nu sampurna mah dongko ieu dampal tampah dirangeum atau rangeum mah meureunnya bisi kasar teuing ditapelkeun atawa dicabakeun kana tuur nu katuhu kana tuur katuhu nu kenca kana
nu kenca teu cukup ramona wungkul kieu artinya jika rek dahar kieu mah. Tah nu kadua lamun teh mah turuna teh butuh bantuan atawa butuh naon butuh alat sejen maka eta alat atawa tempat wajibnya sieun ti jengkang salat napang tukangna anu nyarane digigir ieu mah bari muntang kana janela moal itek bisa teu bisa asal ulah kikieuannya ada jadi batal gitu tak asalkan cicing biasa nama anu sering terjadi mah anu geus teu kuat mah salatna di sisi dicaket janela bari muntang ya eta lamun teu kuat. Nu katilu ieu mah apes teu bisa dongko pisan maka rukukna teh kunaon ku isarah isarahna ngangge naon ngangge panon di dieu mah bahasana bibasorihi kalawan paningalina Allahu Akbar berarti kieu merenya sami Allahu liman hamidah lamun paningali mah ku panonna tiasa Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah isarah bari diniatan nu kaopat eta turuna teu kenging aya tujuan sejen sapertikeun rek ningali tai cak-cak atawa ningali merek sajadah naon we atawa ningali HP lamun nyaranak HP keur salatna hek disimpan di hareup nih ting caang aduh ieu di saha bari ruku teh Allahu Akbar kan ditoong dikenging mantak paminujuna tepan hek nyanak HP ditangkubekeun atawa dilebatkeun ge nya titik asadisu salit ieu mah nomor kagenepna nyaeta tumaninah naon tumaninah teh tumaninah dina ruku ayir ruku fa aqalluha al mujzi'u sukunun ba'da harkati a'daihi wa hadza haqiqatuha allati la yujzi'u siwaha qalahu ar-rumli wa asyara al-musannifu ila hadiha biqadri subhanallah wa akmaluha aziyadatu fiha bima warada fi ruku'i min qauli subhana rabbiyal azim salasan dzalika adnal kamal ya atuh kan urang teh lamun ruku teh teu jiga naon aya ning tarawih anu viral lamun sok naringali mah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim amin tah kitu nih ayeuna tara ningali mah moal apal meureun nya tah ke ruku teh lain ruku wungkul nya termasuk engke dina i'tidal jeung sujud kudu aya tumaninah anaon ari tumaninah teh ari tumaninah teh cicing sabada usik Allahu Akbar terusik ya kan terusiknya Allahu Akbar lek cicing tah ieu cicing teh keneh huluna mah keur nyontokeun nya ieu teh ngaranna tumaninah cicing sabada usik ngaranna tumaninah kumaha lamun ungkug-ungkugan eta mah henteu tumaninah contoh Allahu Akbar. Nah, ieu mah encan cicingnya ada eneuk-eneukan keneh, tapi usahakeun sing cicing, nya cicing teh sebisa urang nya. Kumaha urang mah lilinieun eta mah dihampura nya. Aya ning sok kadek-dek jelema teh nya Allahu Akbar. Nah, eta mah dihampura, ieu mah keur sehat. Allahu Akbar cicing. Tah, ieu cicing teh ngaranna tumaninah. Sakumaha lilana cicing teh pangsa eutingna mah asalkeun aya cicing. Allahu Akbar. Geus aya cicing ya? Sami Allahu liman hamidah. Masih geus sakitu ge nya. Allahu Akbar. Asalkeun geus cicing, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tah eta geus aya cicing nya. Tah eta teh cukup pangsa eutingna cumpon tumaninah teh. Ngan anu standar nya di dieu wa asaru al musanifu ila hadiha
biqadri subhanallah saukuran maca subhanallah. Contoh, Allahu akbar subhanallah sami Allahu liman hamidah. Nah eta saukuran maca subhanallah teh kitu nya. Henteu dibaca subhanallah nama ngan lilana sakitu. Allahu akbar subhanallah sami Allahu liman hamidah. Ta eta mah tumaninah pisan nya. Tapi urang mah sok dileuwihan ti eta ge nya. Da sok maca naon? Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Tah lilanya urang mah nya lain ngan saukur subhanallah. Tah eta mah langkung sae. Urang lamun ruku sok maca naon? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sabaraha kali? Kadang 3 kali, kadang sakali. Komo lamun imamna kakarage subhana rabbiyal sami Allahu liman hamidah. Ih imam osok kitu nah teh. Keun da teu batal ieu nya, nah teh mah ulah suatu diobrolkeun. Urang can parat geus cengkat nah. Ih imam gancang-gancang teh ceuk na jero hate. Menang kitu? Menang. Batal teh salatna? Henteu nya asalkeun ulah diobrolkeun. Ih tah lamun kitu mah batal nya eta mah. Tah, jadi pangsa eutik nama asalkeun aya cicing berarti sadetik bisa ya tumaninah? Bisa. Setengah detik bisa jika dina tarawih. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kakarage sub Allahu akbar. Kakara aerobik firli Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu assalamualaikum. Berarti eta bacaan urangna kudu digancangan. Ngan lamun teu sanggup gancang jiga imam tos we mending keneh sorangan. Sanajan di masjid keun we sorangan di masjid ge hiji kenging ganjaran niat rek berjamaah, 2 kenging ganjaran ku iktikafna, 3 kenging ganjaran ku netepan taraweh bari di masjid. Wah seueur ganjaran teh lamun bacaan imam teu kaudagnya. Kakarage sub sami Allahu liman hamidah, rob Allahu akbar, sub Allahu akbar. Ngan kaburu kitu wungkul. Tos ta eta di naon tumaninah dina ruku teh pangsa alitna asalkeun aya cicing anu standarna saukuran maca subhanallah sanajan teu babacaanna naon ke ruku teh nya. Jadi salatna mah ngan aya kasunatan dina ke ruku teh maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Lamun keur sorangan sok sabaraha kali? Ning jadi lemah keneh keur sorangan kumaha ieu teh alus nama keur sorangan mah 7 kali nya. Cenah di luar cenah sora hujan puguh ieu teh dibeset we cenah digancangkeun. Anu penting aya tumaninah. As-sabi'u tos kantun nomor ka-7na al-i'tidalu wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati tawassalna bita'alumi tawassalna ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah abdi tawasul ku pamaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembar abdi rizkian ku kahuripan subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu